Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda ayeuna teh nincak bagian ke-15. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun deui. Di sapra kaanjangan kunyiona si Komod jadi beuki pikawatireun biomo kaayanan. Harika tamah-tamah beuki loba ulang-ulang loba ngalamun. Poe eta ti isu keneh tug nepi ka wanci burit si Komod teu liliaran ka mana-mana pagawean nangan ngahuleng we di imah. Nyaksian nu jadi anak itu kaayaanana puguh we keur biomo mangarasa hariwang. Pang-pangna sok sieun kateterusan kumaha mun pikiran si Komod kaganggu. Kumaha mun si Komod jadi jalma owah tangtu. Keur biomo bakal ngarasa kiamat hate nu moal aya babandinganana. Mengeus mod ulah loba teuing pikiran. Kajadian basaya juragan haji kadieu tong loba teuing dipikiran barina oge. Keun bae sing sabar sing tawakal ujang. Dalamunnya mah pijodoeun ujang pirah ku ujang teu laksana kawin ka nyiona. Nu matak geuning ti heula ku umah kungsi dicaritakeun dina mikah hayang ka awewe ulah kanu saluhureun. Sing ukur ka kujur urang mah kaayaana dina kaayaan kitu bisi manggih ka nyeri bisi manggih ka tugenah pan karasa ayeuna meureun da heueuh lamun dipapanekeun mah antara urang jeung kulawarga Pak Haji ibarat piit ngedeuk-ngedeuk pasir jog-jog neureuy buah loa cecenet made kiara dibandingkeun deui mun urang diakurkeun jeung anjeunna sarua we jeung bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan merak. Ayeuna pan kieu kajadianana sanaon-naon ujang geus manggih ka tugeunah hate manggih ka nyeri. Nyamuga-muga we juragan haji teu kateterusan ngewaeun ka urang teu kateterusan amakeun ka urang mod ceuk biomo ngawawadian kanu jadi anak. Si Komod anu diuk harita teh hareupeun indungna ngareret sakedeung pokne malandu mareuda ngandung ka nyeri dina hate ngunya mah uing mah nyeri hate ku dicarekan ku Pak Haji mah keun bae uing mah dicarekan oge diamak oge dari rumah sakeun yen uing teh jalma eueuh kaboga sinaeun batur nganu tetela uing mah ngarasa karunya nyaeta ku nyiona mah karunya oh karunya da boga kaboga atuh rasa karunya teh hadin hate uing pangna karunya kelantaran ka kabogoh tak kitu hate uing terus ngagolak mah minuhan dada duh uing teh karunya sok sieun ge di bumina nyeonah dicarekan ku Mama Haji sareng ku Bu Haji gara-gara anjeunna sumping ka dieu pang-pangna sieun tuluy disiksa we tuluy dikakaya nyeonah teh deudeuh teuing mun nepi ka kitu teh karunya teuing mah nyai panutan akang onah akang teu ridho daek meduna ge mun nyai nepi ka disiksa ku tuang rama bisa kitu galakna libarat macan. Si Komod ngomongna dipungkas ku ngagerendeng lalaunan nyamat ngaranyi ona. Biomoh ngilu ngalima ngadenge omongan anakna harita. Najan kumaha memang karasa kumanehna yen jadi anak poharami cinta miberatna ka nyiona. Sigana mah moal katuturusan benduna juragan haji temod jeung mama teu yakin lamun nyiona nepi ka disiksa ku juragan haji kitu tamod da sagalak-galakna ge atuh manusa komonya ye entong boros si pating manusa sagalak-galakna macan terang hakan anakna komo ieu jalma boga akal jeung pikiran wanya haji make jika jelema komo ieu maka anak itu mah sukumana wae nyeri teh ieu mah ye najannya haji tapi apaan sarua jelema jeung urang haji oge jelema biasa kina ku awak gingsir da pasti setan mengagoda atuh ka haji teh sedang setan anu ngagoda ka haji teh atuh setan leuwih pinter duh kumaha tuh nya mah bingung uing teh ye hari rek ngalongo ka Sinang Jawa sieun diusir ku Mama Haji ke uing tangtu dicarekan lak-lak dasar beak bersih baru dicarekan age tangtu uing bakal nyeri hate hari itu diteang sok sieun kumaha onam mangkaning mau onam teh atuh duh hate uing memelang wae inget wae deui nya onah mah bingung ye
bingung alah batan nanggung gunung mah duh nasibna tuh gitu-gitu ini si komod humandar ngarasa kitu bingung kieu bingung kitu susah kieu susah nete semplek nincak semplak ceuk paribasana hari ceuk pamanggih mama ulah wakah yang ayeuna nepungan ka Pak Haji Temon atuh nyasat ayeuna namanya anu keur amarah disampeurkeun sarua we atuh lir ibarat seuneu disantongan bensin lir kapuk nyampurkeun durukan kajaba lamun geus leler amarahna geus leler geus ilang amak-amakanana teu naon-naon nepungan ka ditu oge ngalayanyi ona bising kumaha onang sing sabar mod sedeng jalma sabar teh kakasih Allah teh sabar-sabar kumaha imah bosen uing teh kudu terus-terusan sabar wae mah sabar mah sok beakeun tinggalkeun sabar mah nu ngantri gini sabar mah lah traka bagi mah ya kumaha atuh daangan kumaha urang mah kaya anak kitu mod lain ari aki noledan geus ditepungan lagi tawa acan mod mata kacan hoream lah lagi di jende mah da kan nyeri nu katarima ti Pak Haji teh dina pel dina hate uing lah dilengket masket hese bisa dek dieu pisahkeunana ari alus nama tepungan heula ka ditu ka aki noledna gajak badami kumaha hadena dina ngoning urang yang hareupan ieu kaayaan mod susuganan we ai kolot legok tapak genteng kadek loba pangalaman ceuk paribasana manehna boga luang sakalian bejakeun yen ara nu dibawa teh paling ucing sakumaha laporan ti nyona teh da kayang dia udah heung si aki teh ngurunyung datang ka dieu nya meureun uing atoh uing sekalian laporan raripuheun ku pagawean meureun barina ge moal nya jalma kolot nyampeurkeun ka nu ngora mundeu ke maneh nu ngora nyampeurkeun ka nu kolot penta bong-bolonganana penta nasehatna penta adbisna susuganan we atuh ai kolot mah tadi disebutkeun loba luang legok tapak genteng kadek loba pangalaman kitu saya si Dulami dia meni ngelol ngantep ka sobat menang katunggaraan teh si eta meni eueuh pisan we ari membela kawan teh cek beja mah keur kuli bangunan cenah di Citaman ketol batur mah daek digawe teu cara maneh pagawean ngan ukur ngador mun teu kitu cara ayeuna pagawean ngalamun jeung ngahuleng we di imah moal ngahasilkeun jalma kitu momod coba jika Dul Hamid mah daek kana pagaweanna berat sok sanajan kitu nu penting mah halal hasilna mu cekil pikeun urang can waktuna mah uing mah lah kemun uing geus boga pamajikan pamajikan nu ngaulang ka uing kakara uing digetol digawe tong boro kakara nemo kato macul kudu minakeun gunung ge daek uing teh mah sawari kasebutna geus boga pamajikan mah boga tanggung jawab kudu daek maraban jeung makean ka anak mitoha kitu kok mau loba mah kudu getol we getol pisan kudu nama getol digawe ti ayeuna keneh ieu kekumpul ti ayeuna bibilintik ti ayeuna kumaha tungke geus engke mah urang teu boga naon-naon ayeuna teh keur sasayagian mangsa engke bakal datang mod engke mah engke we atuh kumaha engke bari ge mah lah anu penting uing mah kudu laksana kawin ka nyona kitu soalnya mah kumaha engke we tuh bari oge hari itu sama asuh keburuan loh ini si Ibro mah nyawa si Ibro gini mod kerjongjon indung jeung anak ngobrol kurunyung si Ibro datang teu salah dijangji si Ibro kabi iwak yen nganyang kasih komod derek pasosore nya harita manehna datang nohonan kana janji manehna kabi iwak si komod turun kaburuan tuluy mapageun si Ibro geus pahareup-hareup tuluy diajak diuk ditepas atuh biomoh gancang ngebagiakeun someah naker wilujeng sumping jang Ibro sorangan mae euy sumun bi ngeuli teh abdi we bi teh tema si Ibro bari jeung nyerenge segala rupa pek atuh sing jongjonya ibi mereka dapur heula ieu rek niruseuna ngawi tenang-tenang we tenang si biomo harita keneh ngaleos ka dapur atuh sanggeus indungna eueuh mati dinya pok si komod ngajak ngobrol harita teh ka si Ibro syukur euy maneh datang ka uing bro dah uing teh ngarasa bunga we nu aya ngan di sagijireun ti bunga euy uing teh ngarasa penasaran
naon mana kepentingan kawin kukitu napok bejakeun sing perlu mah ulah asa-asa bro pokokna malah ulah disebut salinungkeun di sinang siloka langsung we temak lah tong mere kode kawin nu jetu we langsung gitu nya atuh moal pat-pati uing anjang ka dieu nepungan Kang Komod mun uing kepentingan mah pokokna mah kejutan Kang lah deh pokokna mah hehe sugan mah kejut lah ieu mah kejut kumaha hari mana kejut ieu mah kejut besar tahun ini lah peuigan mah Kang Komod bakal ngarinya gewa sekaligus bakal bunga nakar benar ngomong deh sialah maka yang disebut kejut segala ya kejutan besar tahun ini teh naon rek mare nomor ka uing sok na kejutan naon euy buru-buru wejakeun lah dewek euy ngerasa penasaran euy si Komod bener-bener ngerasa penasaran si Ibro memeh ngajawab angguran harita teh para mitra sadaya seuri heula lain kelah cungar-cungir lain mah kenapa ieu mah lain daripada yang lain atuh Kang aneh tapi nyata sugan mah bukti kenyataan gitu zaman realita teh bener-bener ini mah kenyataan rek gurung terus teh atuh pokona mah naon atuh realita kenyataan teh naon aya naon melihara resena keur lain deui ngabejakeun teh bingung keur dewekna ieu mah si Ibro ngeluarkeun amplop surat tina saku baju bari pokna dia ngeuing aya naon nya Kang ye surat di amplopan keneh katempo ku dewek ge ini surat pokoknya masak syukur ali panona Kang awas keneh mah normal keneh pokoknya mah canita mah pokoknya mah kitu surat saja jeung keur saha Bro jeung amplop namanya halus kitu entak narik kana hati euy surat keur saha Bro surat ke Kang Komod atuh ka Kang matak bawa ka dieu ge ke Kang Komod surat saha Bro baca we ya tampanan je saung si Ibro mikeun surat harita keneh ditampanan ku si Komod para mitra anu mulia gancang ngacarita ku si Komod surat ditampanan dialak diilik sababaraha kali tapi tetep eueuh tulisan naon-naon dina eta amplop teh geuning amplopna eueuh tulisan naon-naon euy Bro ka surat kaleng we ieu mah atuh teu kamuru meureun baca we atuh isina lah manya teu jelas mun geus kabaca isina engke Kang Komod baris nyaho di mana-mana pokona mah kitu ieu mah aya wae euy ngan eta Bro euy saha nu mikeun surat ka maneh teh euy si Komod nanyakeun saha nu mikeun eta surat ka si Ibro si Ibro gancang nerangkeun di biwak buku biwak saha euy Kang Komod lagu teu apa biwak babuna juragan Haji Hasan teh ya lagu Kang Komod teh apa uluh kutananya euy ayo Akang mah nya uing bohong atuh bagja bagja si Komod ngerasa bunga langsung surat harita teh para mitra diadakeun kana dadana bari ditangkep tangtuna ge surat tinyoona euy surat cintrong dia tinyoona keur dewek mah geus tengah teh si Komod mah boga sangkaan yen surat teh tangtu suratna heug keur dibahankeun ka biwak kudu dibikeun ka manehna ka atuh surat saha-sahana mah Kang ngan we ceuk ni iwak ieu surat teh kudu dibikeun ka Kang Komod cenah kitu terus ayeuna burit-burit ge uing nepungan Kang Komod da kitu da ngarah gancang katarima sok atuh kadinya baca kadinya atuh ku Kang Komod kadinya lah sok we ngarah jelas ti si B na kitu Kedaek terus terang si Ibro mah najan sanyana manehna geus nyaho yen surat datang na ti biwak anu nyieuna nyala urang baca ku Akang euy ngan maneh ulah waka ka mana-mana Bro dengekeun ye dewek rek maca euy sugan we atuh aya pulunganna keur di maneh euy kieu kadinya ulah waka baliknya beres lah pokona mah uing rek nyaksian moal ke mana-mana uing mah yang Bandungan heula kumaha isina teh surat kumaha geletuk batuna kecebur caina kitu surat saha cenah itu sanyana teh berewek amplop surat harita disoehkeun breh dilepan kertas surat tuluy dibeberkeun breh katempo tulisan katempo meuni recol para mitra sadaya siga ceker hayam katara lamun eta nulis teh jalma sakolaan da puguh teu beda ti bubuk bako we nu tulisanna aya dina eta surat teh
Si komod sajeroning maca surat meuni kerung-kerung jeung nu tadi narek ditarikeun teh jadi lalaunan sieun kadengeun ku indungna ngan beuki handap beuki kerung tarang si komod rengse maca surat terus manehna kumanehna ditilepan deui diasupkeun kana amplop nu geus disuehkeun sisina waktu tadi. Surat isyarat kan? Si Ibro nanya. Sok sanajan geus nyaho tetep penasaran. Aduh cilaka euy. Surat teh geuning ti biiwak euy teh sangka manehna bohogeun ka dewek euy aduh. Euy si surat pinu kurayuan wungkul gomal teh sangka euy. Jit. Kutan? Euy nganu mikeun biiwak teh. Ari nyieuna biiwak mah ngancik uing malah. Yang geus atuh tarima kang da urang keneh biiwak teh pan teu kolot-kolot teuing. Kalau sakit mah wajar we teu kolot kalapa. Jeung na dicuk uing mah asa geulis keneh biiwak dibandingkeun jeung neonah mah kitu. Si Ibro kalangah heureuyan. Si komod lain deui ambekkeunana ngadengi kekecapan ti si Ibro kitu basa-basana. Karasa kumanehna si Ibro ngomong nyebutkeun geulis keneh biiwak teh bata nyeona. Sarua we jeung ngahina basa. Nu mata kebari rada nyentak si komod nemal kieu ka si Ibro. Bro, dengekeun kumaneh euy. Najannya biiwak bogoheun ka dewek bari upamana rupa siga widadari kakara turun ti kahyangan tetep dewek moal kabita deuleu. Jeung maneh ulang ayeuna nyebutkeun engona goreng patut euy. Tetep nu dipicinta ku dewek lintang ti nyiwana saurang euy. Uing moal rayungan, moal ka ditu bogoh ka dieu bogoh euy. Jadi maneh ulah mangaruhan teu puguh sia bro. Cinta uing moal goyah. Uing matagan dina pamadegan. Tak kitu euy. Cek si komod para wargi. Nyalah pokona mah hampura uing lah. Pokona mah omongan uing nu matak tugeuna ka Kang Komodna. Jeung uing lainna maksa mangaksub ngahina atuh ngan ieu mah susuganan kitu. Anya kumaha atuh ieu kaputusanna ti Kang Komod narek dibalesan we ayeuna atawa moal. Rada bareureum bakating ku era si Ibro teh jeung pang-pang nama sok sieun si komod kateterusan ambek ka manehanana. Ai maksud ngabalasan teh ngabalasan ka saha bro? Ngabalasan ka biiwak atuh ka saha deui kanu ngirim surat? Moal aing kuliah engkewe ka nyahoan ku nengona. Karunya atuh ka nengona sakitu miberatna ka dewek. Teh bati eta euy sok sieun kena majarkeun nya dewek bogoh ka biiwak pan cilaka atuh. Kawas nu tetep harita ngarasa penasaran kana pamadegan jeung kaputusan si komod. Si Ibro nanya deui ka si komod. Jadi mau diterima gitu? Ku Kang Komod kecintana nyiwak anu sakitu ngagalurana? Moal. Sakali deui moal tetep moal. Dewek salaku lalaki nu sajati moal rek ngobrol cinta euy. Mangke lamun biiwak datang ka dieu, keun bae nah ka dieu mah. Reheangan ulin mah ku dewek ke mau diusir ieu. Ngan tetep dewek moal narima kana kacinta ti biiwak. Tong boropan tar biiwak najan upamana aya nu datang bari nyebrehkeun kacinta ka dewek ka ayana leuwih geulis tibatan biiwak atawa leuwih pinjul sagalana tibatan engona tetep dewek moal narima euy. Kacinta dewek geus ditamplokeun kabeh ka engona. Koredas eueuh sesana deui saeutik acan. Si komod ngadariana keur ayeuna mah teu dibarengan ku heureuy siga nu bener-bener manehna hayang ngebrehkeun eusi hate nu sabenerna. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu ngadenge katerangan nu blak-blakan ti si komod. Harita si Ibro ngarasa reus oge ku teasna pamadegan si komod nu teu bisa dionget-onget deui. Ceuk paribasana teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh para mitra. Nganajan kitu sakotret mah manehna ge ngarasa bingung. Kumaha pikecapeun mun engke manehna diparengkeun papanggih jeung biiwak. Uing ngarasa bingung Kang. Bingung kunaon ari maneh teh euy. Teu puguh teuing. Bingung pi omongan uing we mun kepanggih jeung biiwak. Manehna nanyakeun perkara jawaban ti Kang Komod. Soal ditampa jeung hendeuna. Lah make kudu bingung sagala ari maneh bro. Bejakeun euy. Dewek nolak begitu lah. Nolak sapajodogan. Teu narima kitu.
Kang Komod mah teu bogoheun nu dipigogoh Kang Komod mah lintang tina ona saurang anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina kitu. Ku kitu mah geus kitu cukup bro bejakeun we ditolak kitu ka cinta manehna ku akang. Harita poksangna keur jawaban si Komod harita. Duh. Titela geuning Kang Komod teh pengkuh dina pamadegan we kitu ah. Pengen rek balik we bising poekeun di jalan babakuna mah. Poeana ditinggalkeun lah kuingnya, keuna aya naon-naon malah. Kuingnya tangtu di ka dieu nya, mere informasi gitu. Si Ibro nangtung rek balik. Tong rurusuhan atuh bro. Paninung dewek teh keur nyangu heula. Matak naon ngadaguan sangu asak, engke urang dahar babarengan. Pan pelem atuh jeung nikmat sok sanajara dahar jeung ieu ge. Heuh jeung nogasin bobodasna. Bobodasna wungkoy boboreumna keur saha? Maksud nogasin bobodasna teh uyah heuh kitu dina pendil. Kang Komod sok aya wae lah. Heuh lah. Nya keuna tuh ira-ira deui lah. Pan geus teuna geus dahar uing mah. Heuh nya jiga tuh ari kitu mah rek maksa mah. Dewek moal bisa majar kumaha. Tungtungna si Komod ngedinan sanggeus rengse pamitan sakali deui. Tuluy si Ibro balik ninggalkeun si Komod sorangan di tepas. Sanajan geus rada lila si Ibro balikna, si Komod mah masih kene ngahulang sorangan di tepas imahna. Manehna lain deui ngarasa bingung pacampur jeung keheul ku datangna surat ti Iwak. Keur jongjon ngahulang kurunyun nyamperkeun maksudna merek ngabejaan jen sangu geus asap. Supaya dahar heula tapi lain ngakebegda da geuning si Ibro geus eueuh. Aya geuning geus eueuh si Ibro teh mod. Ieu balik mah teu beunang dicarek mah keukeul we maksa hayang balik cenah. Tema si Komod. Balik panon anteng mencerong kaburuan. Bororek ditadahar heula kumaha teh. Bae lah mah mungkin mah kuingnya ditawaran ge da kalah kamungeun gini kalah ka naon teh maksa hayang balik. Ini siga nu penting ka maneh teh mod geuning. Mah tak penting mah. Ieu naon kitu? Bikin surat ke uing. Surat? Nya surat mah. Surat ti saha? Lain tina manah mah. Biomo hayang nyaho ngeunaan ti saha-sahana. Hari satadina mah uing geus bungah mah. Dan nya sugan teh surat ti ningona. Anya ari teu lain geuning deui mah suratna ge ti Iwak. Heuh babuna juragan Hasan, babuna yang ngonah kene. Hah? Punten? Perlu naon cenah make nyuratan sagala ka maneh mod? Nyuratan ka uing mah lantaran Iwak bogoheun ka uing cenah. Bogoheun pisan ka uing nu matake bingung keur uing teh mah. Kayak kieu mah terjadilah apa yang disebut cinta segitiga. Aduh, ieu mah ieu. Padahal malah. Uing teh geus kadgeun dina hate yen uing moal rek ngabagi-bagi deui rasa bogoh kanulian. Rasa bogoh uingan keur dirinya ona sorang. Eueuh deui nu dipicinta beurang jeung peuting iwatinya ona. Aya ada paribasa peuting kapi eling beurang kapi cangcam lintang ti ona. Dari anak karena malana si Komod ngarasa milu bingung oge biomoh mangsa ayeuna. Ari geus kumaha tuh mod bingung mah teh puguh ge. Dah tuh kumaha mah. Jeung teu kudu bingung-bingung ieu mah da mah geus urusan uing atuh. Ngan eta aya nu ngadatangkeun ka sabel jeung ka amakar uing teh mun inget kana eusina surat ti Iwak kitu. Heuh. Nyebutkeun naon kitu mod? Biomoh mencerong teu ngiceup-ngiceup ka anakna. Gancang si Komod ngajawab. Nya nyebutkeun teh cenah manehna yang ulin ka dieu rek nganjang rek nepungan ka uing jeung ka emak. Ka sebelahna keur majarkeun teh bade namplokeun ka cinta sareng kasih. Kana pangpunan sareng Kang Komod. Amak we pacampur jeung hayang seuri tungtung mah uing teh mah. Heuh nya ku nurus tunjungna karena cenah mangkeluk teh teu ngukur ka kujur. Jeung ka sebelahan make rek ngarebut ka bogoh dunungan. Tapi ketang mod dari kasebutna duriat matawa cinta memang teu dikolot teu dibudak. Teu menang umur jeung kaayaan mun geus cinta sok tetep hese pikeun ngubaranana. Hese mod teu boga salaki teu boga pamajikan aya rasa cinta mah aya. Ngan ilang ti jelema iman we nu bisa nyengkerna. Nya uing ayeuna mah rek kaki noledan mah. Jung si Komod nangtung teu ngadaguan inungna nembaran. Jero turun kaburuan gedig si Komod lempang rek nepungan aki noledna di lembur Cikuya pikeun menta pamandangan pikeun menta bongbolongan kumaha kuduna.
Para mitra kaum dangu, wanci magrib datang ke lembur Cikuya. Disampakeun ku Budi, anu bear marah mai someahna keur ti Akinoledna ngarasa sono kasih komod. Sanggeus di aku diajak ka jero imah langsung Akinoledna tumanya. Hehehe, bagea mod euy. Maneh datang deui ka Aki. Kamanya wae atuh euy mun ngampleng heubeul nempungan ka Aki silain euy. Iya ribu euing mah aya we di imah ki keur ngumpi lah. Keur uing teh tertimpa malapetaka ki. Pada ringung sararusah lah uing teh keur ngalaman kasedih jeung taya eueuhna. Kasusah taya hingana pokona mah uing teh ki. Nasib uing keur kieu we imah nasib lah. Si Komod nyarita dipungkas ku ngarahu. Ai. Nah, datang jojol ngabejakeun kasusah jeung kabingung mod. Lain mawa bejaan matak bumira, lain mawa carita anu matak bunga keur Aki euy. Ieu mah datang jol ngarahu kitu aya naon atuh. Cing popek bejakeun ka Aki. Dah. Matak ke kabagjaan jeung kabunga teh ki, sigana mah mungeun nepungan ka uing teh. Saumur-umur uing mangan susah jeung susah we, sedih jeung sedih hirup teh. Batur we meureunna menang kabungahan jari uing, ngan susah jeung tugeunah wae kitu. Beuh. Nya adi manih mod. Aya naon atuh sanyana pangna datang ujug-ujug ulah teh. Sok caritakeun kasusah jeung kasedih jeung katugeunah teh. Bejakeun aya naon? Cing sok sugana Aki bisa nulungan. Ai maneh geus ngabejakeun ka Aki mah. Bejakeun naon sanyana mod? Matak perkara apa ti monyet bodas anu rawing ceulina teh Aki. Ai. Nah, kudu make jadi kasusah sagala rupa. Pan geus ibikeun ka nyona. Kang tua ayeuna geus katuang ku Mama Haji sareng ku Ibu Haji. Kalayan tong ham-ham tong salembang deui euy. Mama Haji sareng Bu Haji bakal satuju boga minantu ka maneh. Maneh kana tangtu bakal dikawinkeun ka nyona. Sing percaya kana ilmu Aki. Mod. Ilmu Aki beunang diandalkeun euy. Ulah cangcaya ulah ham-ham. 100% mujarab ilmu Aki deui. Euy inge percaya kana ilmu Aki mah. Ngan kana pangabisa Aki percaya 1000%. Ieu nya aya-aya teh halangan harungan teh ki. Aya we gogoda jeung sesekelana teh ki. Siga-sigana aya jalma sejen hayang megatkeun hubungan uing jeung nyona. Siga-sigana anu ngewaeun ka uing. Aya nu ngobogan maksud pikeun ngawut-ngawut hubungan uing jeung nyona. Nyona tercinta teh Aki. Aduh. Si uing we dasar kudu kieu ieu mah ki. Ari kitu. Nah kumaha kajadian anu geus tumiba ka maneh teh mod? Akinoledna bener-bener ngarasa penasaran. Memang manehna nyangka teh geus kadahar ku kolotna Neng Ona. Sugan we kolotna Nyi Ona geus satuju kana hubungan antara si Komod jeung Nyi Ona. Bari jeung rasana langsa minuhan dada pok si Komod ngajawab. Kana pananya ti Akinoledna nerangkeun ka aya nu sabenerna ngarah Akinoledna jadi nyahoeun. Ieu gerak ieu nya cenah ati monyet bodas teh sanggeus diasakan teu katuang ku Mama Haji sareng Bu Haji. Sabab di paling ucing kitu ceuk Neng Onah teh ka uing teh ngalaporkeun ka aya nu sabenerna. Aduh. Bingung yeuh uing mah. Rieut uing dah meuni muter kieu. Aduh. Mun asa muter we ibarat dahar kolecer ki uing teh. Nah nasibna atuh goreng-goreng teuing atuh uing teh ki nasib teh. Bet kieu wae saumur-umur hirup teh ki. Ponggo bingung sirah maneh. Muih segala rupa. Tapi geuning bisa kene seuri mod. Heuh cerita seuri koneng ki lah. Ulah ting ngomongkeun kabingung kana beungeut mah kitu. Memang nu bingung teh lain bae maneh mod. Jalaki ge milu bingung ari kajadianna kitu mah. Tetelana keur coba jeung dodojan nu kaalaman ku maneh. Pohara beratna euy. Urang kudu neangan deui aka tarekan nu sejen pikeun ngakalan Mama Haji jeung Bu Haji sangkan bener-bener doa jeung satuju kana kaayaan maneh nu hayang jadi minantuna. Jadi nu ngabejakeun yen ati ucing teh nyona nya. Heuh ati kucing teh kitu maksudna. Bener mata ki. Ira papanggih jeung maneh. Kamari ieu panyona aya ka imah. Ai mah uing haja ngabejakeun kaayaan eta laporan teh di dieu ki. Adena tu sepuhna teh uningaeun mod. Uguh cilakaan watak ge. Antar Mama Haji ngontrol ka imah uing. Uing dicarekan lak-lak dasar atuh. Nyona dicarekan kalayan dipaksa nyona dibawa balik. Wara sedih jeung nalangsana uing teh ki.
sedih leuwih ti misti senyenakah yang di kamari uing ka dieu ngabejakeun ka Aki ngan uing ningang di Korea mereka ini ditanti kitu-ki pugu ku Aki di arep-arep pugu maneh teh ulin ka dieu mod ngan eueuh wae meninjiri beheung sosong teh jeung paribasana Aki rek ka ditu sok aya wae semah ka imah mun teu kitu sini sok aja ka kebon gitu ulah kapalang sabar euy mod jeung ulah rek arah subahan nu penting mah urang tarik ka deui uing mah teu hayang dibabatahan ku Aki kitu ki lantaran inung uing mah geus unggal usik nyebutkeun sing sabar sing tawakal jeung ulah arah subaha teh emang uing tulungan ku Aki kudu kumaha carana sangkan uing bisa ngalaksanakeun cita-cita jeung kahayang uing pokona mah cita-cita uing tina kanan kumaha kuduna sangkan uing bisa ngahiji jeung nyona dina waktu sagancang-gancangna sehingga Aki mah gudang nakal jeung tareka aya paribasa Aki mah geus legok tapak genteng kade loba pangalaman kitu loba luang manya Aki teu bisa mere bombolongan ka uing ki waduh poekeun euy kieu mah Aki teh poekeun keneh mod jadi can bisa mere beja ina kudu kumaha-kumahana euy minta tempo Aki teh handapna 3 poe luhurna saminggu nah mun lila-lila teuing atuh ki rek naon atuh Aki teh salila 3 poe 3 peuting luhurna saminggu teh Aki teh lumpi heula puguh rek neangan bombolongan di kamar khusus susuganan Aki menang ilapat pituduh nu jetu kitu jange lamun geus 3 poe 3 peuting kakara maneh meunang ka dieu deui tanyakeun ka Aki sugan-sugan jeung sugan Aki meunang bombolongan kitu kesel ngadaguan 3 poe 3 peuting atuh ki sedang uing meuning sayang gura-giru kawin jeung nyona atuh bisa ku sapoe sapeuting lah digancangkeun ekspres gitu nu kilat nu super kiatu lantaran uing teh bakal bagja mun teh berbandinganana mun page teh uing bisa laksana kawin jeung nyona gitu sok atulah eta pokona tirakat nu super gunakeun ki itu bisa ditawar-tawar geus kitu kuduna sia imah supaya aya wae make tirakat super segala eta geus sakitu geus susuganan dari kuduna malusna pisan mah 40 peuting euy doakeun we kumaneh euy sugan jeung sugan ku 3 poe 3 peuting bisa kacangking di lapatna mod tak kitu nu mata oge ieu mah sugan jeung sugan kitu nyalah teu naon 3 poe 3 peuting teu naon ki uing bakal didaguan sugan aya hasilna sajawati eta kabingung uing naon teh aya tamahna ki aya tamahna kumaha mod uing nerima surat digeura ieu terima suratna ku Aki ieu dak uing dibawa ieu si komod ngaluarkeun surat nu tibi iwak sok dibikeun ka Aki Nolednad ku Aki Nolednad di tampanan bari tumanya surat di saha ieu mod anu mikeun mah si Ibro tadi aya ka imah nganu nulis Nabi Iwak nyata babuna juragan Haji Hasan ayeuna di mana si Ibro na balik tadi ge ki ngan sakedeung nya uing mah terus ka dieu hayang badami jeung Aki pokona mah yang bolongan gitu kudu kumaha carana uing non teh mikiran saterusna gitu ke tadi dengan Aki ye surat teh di si Ibro nu nyieuna si Iwak babuna Haji Hasan Mama Haji nya bener teh mod bener pisan ki da uing ge terang bohong atuh ka kapeungan mah kitu naon eusina baca ku Aki ngarang lebih jelas atuh cing urang baca ku Akinya geus kitu mah tilepan surat dibuka lalaunan dina hatena Aki Nolednad tuluy maca surat lain deui ngagebegna Aki Nolednad barang manehna maca eta surat maksudna memang kaharti yen surat tibi Iwak nu bener-bener micinta ka diri si komod rengse maca eta surat pok Aki Nolednad nyarita ka si komod semua anu ngagerendeng lalaunan gening si Iwak bogoheun ka maneh euy mod meni masyarakat ieu ieu mah ieu aduh basa-basana ge mod kaya manis-manis segala si manis mah ucing atuh ngaranna aja mata sabala keur uing teh keur uing boro-boro ka bogoh papanggih gencan da basa ka imahna ge ikan nyona basa peuting-peuting jeung si dua tegung si tepung jeung ngaran si Iwak teh aya ucancan pernah panggil gitu paingan di dieu manehna nyebutkeun nong tina liang kunci panto kamar kumaha mun geus papanggih jeung manehna mod buang ke maneh geus papanggih jeung manehna bakal bogoh euy moal kieu uing moal bogoh pokona mah jangan kanyataan upamanya kanyataan nu ngaran si Iwak geulis siga bentang film
uing mah moal bogoh moal lah. Ibarat kiri jika bidadari ti kayangan ge. Uing mah bumi cinta ka awe sejen lintang ti kanyona saurang. Pokona mah jauh ka langit lamun uing kudu bogoh kana ngaran siwak mah ki. Jadi geus gamblangnya pikiran maneh teh. Moal bisa dionget-onget deui. Moal ugut kalinduan, moal geda keanginan. Pokona moal ngeser satu yang beas. Ngan kanyona saurang micinta teh nya mot. Bener pisan gila. Pokona uing moal rayungan lah kitu. Oh, atuh syukur lamun kitu ngomong. Aki noledna unggut-unggutan tanah nu ngarti kana kaayaan si Komod. Si Komod mencerong ka Aki noledna bari pokna deui. Ngan bingungna teh kieu eta si iwak rek ulin cenah ka imah uing. Kudu kumaha yang hareupanana ki da teu hade atuh mun diusir mah. Na perlu diseng hareupan atawa ulah ku uing teh ki. Manya jaga kawas lain lalaki wae mod. Bacieun meme prak kejadian teh geuningan anjeun. Sang hareupan we langsung ke datang si iwak ka maneh mah mod. Bebeja terus terang yen maneh moal micinta kanu sejen. Kanu sejen jalma lintang ka nyiona kan saurang piraku sugan manehna gerek mamaksaon aman mah. Terus terang we blak-blakan maneh teh. Mun kekabogoheun ka uing kumaha ki? Bejakeun. Yen ngarebut hancengan dunungan teh kasida gorengna kitu. Mun keukeuh mamaksa singsieunan ku maneh yen kerek dibejakeun ka nyiona. Coba aku cara kitu hayang nyaho kumaha ge hasilna. Hebat ci. Alah. Halus ieu mata kaharti kitu malah. Cobaan we asugana hasilna ki. Oh, nya moga-moga we ku cara kitu. Si waktu kata terusan bogoh ka maneh ngan bakal susah lamun teh malah maneh boga-bogoh si iwak kitu. Dari kumaha si Aki teh berpura-pura jadi jalma bodoh. Keke kumaha nya pan tadi geus disebutkeun ku uing teh ngan kanyaona unggul bogoh teh. Anu sajen moal najan naik geus geulis ngaluwihan nyaona oge. Najan anu geulis ngaluwihan bentang film tadi disebutkeun. Kosa geuning bentang film nu geulis teh lah. Geulis kawanti-wanti enak ka bina-bina pokona mah ki. Uing moal gampang kagoda najan aya gogoda kumaha bae oge. Uing bakal terus lempang najan jalan nu bakal disorang ku uing taraha loba batuan loba-loba oge. Jauh akan ditempuh anggang bakal diteang gitu ngorek capek gitu uing mah. Moal mau pemeh nanggung lah pokona mah. Oh nya syukur ari kitu mah. Kayang jeung niat maneh moga-moga we sing hasil maksud. Atuh akhir ngitiaran. Jabat eta moga-moga deui. Mun nya ka imah maneh engke si iwak datang, maneh sing bisa nyang hareupanana euy. Keun aki bakal laksanakeun ngumpi teh amon nyangan ilham. Syukur ari kaya kasanggupan aki kitu mah moga-moga we sing sukses. Engke 3 poe 3 penting cayeuna pabuburit uing bakal ka dieu deui. Anu geus penting ki uing rek balik kah ki. Melang mah eueuh batur di imah. Mana si Nini geuning eueuh nemongan ki? Si Komod kakara nanyakeun. Nini eco sakitu gancang nganjang tita tadi. Ye, hari mani. Hari rek lagu balik kakara nanyakeun si Nini. Si Nini mah keur ka imah RT euy cenah mah. Aya arisan ngomongna mah. Keun bae teu papanggil lagi jeung si Nini. Da moal rugi mod. Aya kanya mah ka dieu kanya teh nah. Nya ka uing keur teu boga lah. Keur teu boga pulus uing teh kieu lah, keur hepe teh. Mere ieu pokona mah lah. Keur pokona mah ieu keur teu boga naon-naon. Da kitu sakurata ki. Yo atuh ki ah. Uing rek balik ki. Jeung si Komod nangtung song ngajak sasalamat. Oh jiga tuh rek balik mah. Cenah cek Aki noledna. Bari narima leungeun si Komod. Geus karuhan ku Aki noledna di dinan mah beral si Komod balik. Kabeneran caang bulan 14 najan geus peuting di jalana teu poe. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya, barang datang ka imah lain deui si Komod ngajenghok reuwas pacampur jeung kaget. Pangna kitu lantaran diburuan imah ngajugrug mobil. Marengan hatel nyapan jeung jantung ratu. Katajap si Komod ka jero imah sanggeus pantun dibuka ku indungna. Lain deui ngakepegna lantaran di tengah imah geus aya saurang mojang. Keur diuk emok cabok. Tetela eta mojang teh nyoni lanceukna nyona.
Sanggeus diuk hareupeun semahna poke biomoh nyarita ka bisi komod. Meni lila-lila teuing ulin teh mod hawatos kanen meni lami ngantosan. Ajeuna ulin heula ka baturan mah aduh. Solongkrong ngajak sasalaman ka Nyi Onih bari pokna. Aturan ini kumaha damang ini. Sae Kang sawangsuna akang kumaha damang Kang. Cek Nyi Onih bari imut sanggeus narima leungeun si komod. Alhamdulillah pangeston ini si komod asa ting sariak rarasaan pantal leungeun jeung Nyi Onih. Sakitu lemesna jaba asa kuresep deui ningali Nyi Onih imut. Meuni kareueut gancang leungeun dilesotkeun bari pokna deui. Perlu sabina nih. Nek Kang mung eta we akang katinggalina meuni begang. Terus nusir emutan kunaon Kang? Nyi Onih mencerong ka si komod sikeutna keur. Ning mah suka biapi geuning. Biapi nu teu uning gawe kana kayana akang gitu dah. Kana jero-jeroanan akang tema si komod bari tungkul. Manehna ngarasa serab beda dipencerong ku Nyi Onih anu geulis. Tidak kedah jelas atuh Kang ngarah abdina teu poekeun. Geuning kedah dibejer beaskeun we beunnya. Ari neneng lah. Emutan angkang teh sueuh neneng tangtos langkung uninga kitu. Nunjuk emutan pun adi ona pangintennya. Tah eta sueuh dilepat 100 ke neneng. Biomoh rumasah teu diajak ngobrol jung cengkat bari pamitan. Neneng mah atuh sareng pun anak ngobrolna mah bade ieu tos tunduh ieu teh. Mangga mah au bibi punten we kaganggu ku abdinya. Henteu neneng henteu. Ret biomoh ka anakna pokna deui. Sarengan si neneng modnya mah geus tunduh ieu teh. Dasar si Jawa tidur lah. Tumor pun biang mah ning. Nya heuga dulahkeun ada uinga moal ka mana-mana mah. Geus pamitan ka anakna jeung ka semahna mah blus biomoh asup ka kamar sarena. Goredag ngedengan henteu ari langsung reup sare mah. Da tadi lain hayang sare-sare teuing ngan hayang ngaragangan we ka semahna bisi aya kapentingan ka anakna. Manehna inang karak bengkang. Harita teh bari mata mah ngaherang. Ceuling ngahaja dipasang hayang ngadedengekeun. Engke kana sakur obrolan antara Nyi Onih jeung nu jadi anakna. Malika nu keur araya di patengahan imah si komod rada lila jempe. Manehna ngarasa bingung kudu kumaha neruskeun obrolan. Najan nya hatena pinuh ku kapanasaranan, pedah peuting-peuting ka imahna bat kadatangan ku Nyi Onih. Nah dititah ku Nyi Onah, nah dititah ku Mama Haji jeung Bu Haji. Atau maksud Nyi Onih pribadi. Atau memang aya kaitanana jeung Bi Iwak. Harita para mitra, pananyaan numpuk. Jeung kapanasaranan masih minuhan pikir. Ari Nyi Onih ngahaja ayeuna datang ka dinya teh sanggeus dita tadi ngadaguan datangna si komod. Ayeuna si komod geus aya hareupeunana. Manehna geus ngarasa bingung rek ngamimitian muka carita. Nu matak harita pagaweanana teh ngan ngeluk tungkul marengan hatena nu pinuh ku pangharepan jeung kasalempang. Lantaran Nyi Onih jempe bae sakitu didaguan lila nyapok si komod ngamimitian muka obrolan. Najan era oge ngawani-wani maneh. Nyelira wae neneng angkat ka dieu teh sumuhun Kang abdi we ari tos kedah sareng saha atuh. Yuh, menawi teh sareng eta sareng ona maksud Kang komod teh muhun. Kapeuri sareng katugeuna sareng katunggara akang meureun ka ubaran pomi ayeuna Neng Onih angkat ka dieu. Disarengan ku Neng Ona. Panyalikan Kang komod siang wengi aya paribaos. Bulan kapicang cam puting kapi eling. Akang nu saleuyeung nguluwut bingung teh tunggara hati teh yakin bakal berag. Bakal muncul sumangat hirup nu pinuh ku kaenahan gitu. Hanya kalwe Neng Ona teu nyarengan. Nyarengan Neng Onih ka dieu Para mitra sadaya, harita Neng Onih tuluy nyarita deui. Eta diajak ku abdi ka dieu Kang, sama abdi teh hayu nyanyi, urang nepangan panutan nyanyi. Kitu sama abdi teh Kang, ngambung anjeunna teh alimeun. Hajan ku abdi haben diajake dipapaksa, mari anjeunna teh nyaurkeun. Sieun dibenduan ku mama kali ku ibu. Mari mah Kang ti payun sasumping nanti dieu teh nya. Terasa ku mama kali ku ibu dibenduan. Dicarekan duit ka Nyi Onah teras nangis. Nangis nyamat-nyamatin dengan akang, meuni matakna langsa ningalina Kang. Duwi ka abdi ngiring nangis we ngaros watir kitu. Dina nyarita Nyi Onih tuluy rabisak cipanon sagala.
Sigan bener-bener ngerasa khawatir karena kaayaan Nyi Ona. Ngabadungan omongan Nyi Onih oge nyaksian paroman anu Nyi Onih nurami sakuci mata. Si Komod kabawa sedih ras manehna inget ka Nyi Ona. Kontan manehna nyamat nu jadi kabogoh bari ngagereneng ngomong lalaunan. Jadi teuing Ona panutan akang. Ya akang bageur akang bakal teras melaan. Bakal teras micinta ka salira najan mangrupa-rupa halangan jeung rintangan aya hareupeun urang ku akang bakal dipayunan junjunan. Ya akang junjunan. Hapuntennya harita abdi teu tiasa nulungan ka Nyi Ona, da abdi ge di seuselan majarkeun teh teu tiasa ngajaga nu jadi adi. Palingnya nama ku akang dikasawang nya. Mun Neneng kedatang tos we tuang rama kali tuang ibu ngabarerang ka nulian. Mung sakeudik aya nu ngajadikeun kaheran keur Kang Komod teh nya. Si Komod mencerong ka Nyi Oni. Nyi Oni ngadon males neuteub gelenyu imut bari tumanya. Heran kunaon Kang Komod make heran sagarupi? Cun heran ku aya namu mahaji ngontrog ka dieu nyalira teh. Teu teras ngajak mulih ka Nyi Ona. Sabada nyarekan ka akang sareng ka Nyi Ona padahal saur Nyi Ona basa nyeun angkat ka dieu teh di bumi nuju teh sasaha cenah kitu. Moal aya sasaha deui atuh Kang nu ngawartosan ngamakali ibu teh lintang ti si Ibak. Anggapan si Ibak mah comel Kang calemeng jelemana teu bisa nyeka Rusia. Da sakabeung abdi sok meni ambak we jeung keuheul ka si Ibak teh. Babu bodoh si parawan jomblo. Dalam mun teu ras ku ibu dipiasi jeung dipikanya mamani hayang ngusirnya nya ka ngaran si Ibak teh abdi ge. Katara paroman Nyi Oni siga nu ngewa jeung pohara ambakkeunana ka si Ibak. Ngomong bari ngagadeud baeud bibir meni ngawet. Si Komod neuteub seukeut siga nu hayang nyaho kana eusi hate Nyi Oni. Manehna tumanya dibarengan ku pamolah siga nu nyilidi. Neneng yakin nya nu ngalaporkeun perkawis eta ka Mama Haji sareng ku Haji teh nya biwak jalmina. Nah make teu yakin sagala rupi Kang. Nah kedah cangcaya sagala Kang Komod. Saha deui atuh mun lain manehna lantaran nya manehna pisan nu terangeun. Basa miang ngapun adik ka dieu ge abdi teh sakedik teu terang sareng adina terangna oge. Moal nya abdi buka Rusia ngawartosan ka mama kali ka ibu. Mugi-mugi Kang Komod cing percanten ka abdi, sumpah abdi mah teu ngabohong Kang. Siga nu bener-bener hayang dipercaya Nyi Oni ngomongna make dibarengan ku susumpahan sagala. Keuseuleuna akang percanten sun Neneng. Mung sanaos kitu tetep engke akang priyogina ros ngayakinkeun nu sayakin-yakinna ka bi ieu. Sanu terang manehna ngabejakeun ka nu sejen, nu sejen ngawartoskeun ka mama kali ka Ibu Haji. Mung eta ayeuna wengi-wengi Neneng angkat ka dieu nyalira. Aya naon atuh sanyana teh mangatur saurkeun ulah bade asa-asa. Sanes naon-naon akang mah ngarasa rempan we sok sieun. Di ditu aya naon-naon muhun. Ingis ku bisi rempan ku sugan teh kitu. Sok sieun aya kepentingan anu maha penting ka Kang Komod gitu. Leng harita Nyi Oni ngahuleng rada lila. Bangun anu bararingung kaayaanana sanggeus ngahuleng rada lila. Ret sakedeung ka si Komod luk di manehna tungkul pok ngomong lalaunan. Kang abdi ayeuna ka dieu memang ngahaja. Margi aya hiji kepentingan mung abdi ngaros bingung kanggo nyangemkeunana. Aduh. Nah, make kedah bingung-bingung sagala Neneng. Mangga we sebatkeun terus terang ulah bade asa-asa, ulah bade disumput salindung sinang siloka. Dagangnya moal sawios-wios malah bakal bingah nu aya. Pemeneng kersa terus terang teh si Komod ngarasa geura hayang nyaho kana pamaksudan Nyi Oni. Abdi teh bingung sok sieun naon anu baris dikadalkeun ku abdi. Ngadatangkeun ka haneueus sareng katugenah kanggo diri akang. Aya naon atuh sanyana Neng Oni make kedah seur karempan sieunna Kang Komod haneueus sareng tugenah sagarupi teh. Kubitu ku kieu ari saena mah terus terang we atuh lah belak-belakan. Keun aya kitu kieu mah Kang Komod tanggal waler. Ulah salempang Kang Komod bisa manggih ka sedih jeung katungara. Geus tuman lah Kang Komod mah. Mangga terus terang saurkeun ulah setengah hate ulah asa-asa. Narasa ke si Komod pedah Nyi Oni siga nu asa-asa dina ngomong. Salempang sok sieun akang putus asa. Ayo. Nah make kalah kagumujeng Kang. Sieun eta tuh dan ini mah kawas budak setepak we. Make nyebatkeun sieun putus asa sagala. Aduh. Apaan putus asa teh dosa Neneng. Di Neneng pernah aya kacapangan barudak nu sakola di kota cenah Uni. Meugeling kieu nya.
Putus cinta adalah biasa, putus asa adalah dosa. Putus tali kolor beri lagi gitu, jendul asa-asa ulah setengah hati. Saya belak-belakan terus terang. Kira kang mangadang mukanya ke onah teh kumaha sareng ku ibu bade ditikakeun ka pameget sanes gitu. Para wargi sadaya kumaha reaksina si Komod barang ngadenge eta katerangan ti Nyi Onih perkara Neng Onah rek dikawinkeun ka lalaki sejen. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, lain deui ngarenyagna si Komod lir di bentar gelap tengah poe ereng-erengan. Barang ngadenge eta kecap ti Nyi Onih bari molohok teu ngiceup-ngiceup si Komod merek pakupananya ka Nyi Onih. Monya Neneng, saha deui? Urang mana? Anak saha jeung kasep atau goreng padut di mana? Kajaja kapilihan mama sareng ibu we Kang jenengan teh Den Husen. Urang pasir jame duka kasep duka henteu da abdi teh can terang Kang. Bu, silaka 12 punyul setengah itu kayak kimaya. Aduh, kumaha nya Neng Onah teh nah kersaeun teh pinten Neng. Tak can dirugikeun ka Onah nama Kang margi rancang mama sareng ibu. Neme ka emu tadi enjing janten Nyi Onah mah teh can dipasian terang naon-naon. Ngobrolna mama kali ibu teh. Neme tadi enjing we sareng abdi sedeng Nyi Onah mah teu aya nuju ka kota. Nuju ngagaleulawon ka ngoraksukan. Saur mama sanos kumaha tetep Nyi Onah kada ditikakeun ka Den Husen. Najan umpama alimeun ge yakin bakal dipapaksa. Manya anak ke mau nurut ka kolot kitu saur mama kali ibu teh. Aduh. Aya we cucuk rungkang deui mah. Jeung halang deui aing mah cucuk peda. Deui teuing Neng Onah panutan akang deui teuing Nyai bageur. Mugi sing sabar we geulis. Mugi sing yakin kana kateguhan teh Kang Komod. Kang Komod beri terus melanyai. Pokoknya moal umut karinduan moal gerak keanginan akang malah. Tapi Nyi Onih akang majakin karena kaya Nyi Onah anjeunna moal kersaeun ditikakeun kanu lian. Lintang ti Kang Komod jeung cerogena. Kang Komod yakin sareng percanten kana janji sareng sumpah Neng Onah. Yakin anjeunna moal umut karinduan moal gerak keanginan kitu. Cek paribasana moal ngeser satu nyang beas kitu. Abdi ge percanten kana kapengkuhan manapun adi. Percanten deui kana kaya Nyi Onah yen geus janji tara jalir, tara lancalincir luncat mulang, tara ingkar tina tali gadang. Tara pokona mah cidra tina subaya kitu. Namun siga nama ku ayeuna mah Nyi Onah moal tiasa ngalawan naon-naon Kang. Anjeunna bakal teras dipaksa ku mama kali ku ibu. Malian tadi ge tos dibadantenkeun waktu pernikahan ge tos yakin aker. Bu. Silaka dewe mau jadi upami kitu mah tuh Neng Onah teh kumaha sareng ku ibu bade dibogohannya mau diajak ke lebadanten kitu jadi setengah dipaksa we moal dibogohan makan ngomong ke wengi maksad teh wengi ieu Nyi Onah baris ditaleh ku mama sareng ku ibu dipasian terang perkara picarogieunana jenengan Den Husen. Pami Nyi Onah nolak tetep moal tiasa margi bakal dipaksa ku mama kali ibu najan kumaha Nyi Onah tetep baris ditikakeun ka Den Husen kitu. Aduh. Nah, meuni telenges-telenges teuing mama jeung ibu teh. Teu ngaji rasa sareng perasaan batur. Duh. Neng Onah ieu akang bageur. Akang bingung kada kumaha atuh nulunganana. Duh. Si Komod rami saku Cipanon. Waktu asna sep.